Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya agak Setacan mawitan diajar, ayo urang sasarangan maos doa. Ngadoa di kawitan. Periksa. Mana anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap diajar? Siap. Setacan yang bilang bapak kepangi ayah nyebatkeun. Sumpi. Anggita, Sumpi Pak. Ananda, Sumpi Pak. Dadan, Sumpi Pak. Dea. Sumpi. Ya, biar ada gangguan Sumpi. Desi, Sumpi Pak. Elis, Sumpi Pak. Febriani, Sumpi Pak. Fitria. Sumpi Pak. Alhamdulillah. Intan, Sumpi Pak. Kamelia, Sumpi Pak. Leri, Sumpi Pak. Manarul. Sumpi Pak. Mana Manarul? Oh, ayah di Peker. Muhammad Fawaz, Sumpi Pak. Nabila, Sumpi Pak. Nadia. Sumpi Pak. Alhamdulillah. Niken. Sumpi Pak. Alhamdulillah Sumpi. Rindiani. Sumpi Pak. Sumpi. Silvia. Sumpi. Sumpi. Siva. Sumpi Pak. Alhamdulillah. Tia. Sumpi Pak. Tia Sumpi. Terus Pamungkas Wireni. Sumpi. Alhamdulillah. Saluting sadaya. Mohon. Kamari orang kantos diajar ngeunaan pedaran tradisi. Sudah. Ya, pancen-pancena ku bapak parantos katampil alhamdulillah pada ngerjakeun sadaya. Mangga hidup biasa nyiapkeun buku sareng pulpena sareng bade sampean aja. Kanggo materi salajengna ieu teh pakaitna dikeun pengalaman hidup bahwa kadina harus aya anu fungsi ka bioskop. Ayah Pak. Saha? Abi. Oh, Nadia. Ka bioskop nonton naon? Nonton film Air Mata di Bumi Senjata. Oh, nu nuju viral. Gimana? Kumaha caritana cing? Caritakeun dasar kan? Biasa Pak. Sok. Pondok we kumaha? Cerita teh ayah muda anu diasuh ku asisten si Akila, ku indung si Akila anu digedekeun ku asistenna. Kela Akila teh saha? Si Akila teh tokoh utama di film eta. Oh, ternyata. Berarti film keluarga ya. Tas dekapnya ya aya nama bapak pada ningalikeun ya. Sigana hidup apa ya? Da bapak ge resep. Pernah nonton film dia? Pernah. Nah, judulnya Magic Five. Magic Five ramenya. Bapak sering nonton di mana sih teteh? Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Ayo terang caritana siga kumaha. Abi Pak kan Oh, saha? Anggita, Anggita, tapi cobi kumaha sok caritakeun. Magic Five teh nyaritakeun ngeunaan 5 anak remaja anu masing-masing boga kekuatan atu adidaya sorangan. Sinetron ieu dibuka ku adegan fatir anu pamit nalika pangajilana Cilaka anu waktos anu anu sami anjeunna dukungan 5 anak anu namina Naura, Rasya, Bibar, Adara, sareng Richard. Oh, pra budak. Tapi Anggita tos tiasa menyimak ngarepkeun tuluy nyaritakeun kantun hiji deui nyata nyerat nya terus apa materi nu baris ku bapak ditugikeun ka hidup aya 48 kalina sareng ngarepkeun nyarita sareng
nyerah. Naon eta? Resensi. Cing dibuka anu pretest ya, anu pretest 05 hiji 523 eta kodena atos Berapa? derajat Dari kolonial apa? sinyal ngangge wifi atau nu teh sakola siap ya 1 2 3 oke Mami atosnya berarti tinggal nilai ya lihat laporan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik berbasis TPACK berjurang kami tenggok teknologi kunaon sing eta apa badai naros resep bacaan atau tontonan berarti lamun tontonan buku atau film berarti selalu yuk sama tujuan bapak ya ieu ngadamel pembelajaran resensi dina bidang TPACK eta teh ieu teh begituna hidup dipihara biasa menganalisis sareng nyimpulkeun isi struktur sareng aspek kebahasaan secara kelompok. KM punten kapayun heula sakedap. Punten ieu kanggo referensi materi dibagikeun biasa di tiluan. Resensi secara etimologi eta tulisan dan secara etimologinya dina bahasa Latin nyata revider atau resenser nya artina nyata tulisan anu geusina mangrupa ini bangan kualitas hiji buku atau tapi filmnya kumaha urang badana kana film sami wae kumaha naon hiji karya seperti karya anu mangrupa buku carita carpon pondok carpon novel seni drama atau film urang telepak dari menurut film teh dugi kali nontos ya alhamdulillah ada translate bisa sesi ya alhamdulillah sedang kahengkeran oke kesin nate ya dilajang karena tujuan dina nada resensi eta mikawono karena kamunculan serta kahengkeran tina bahan nu diresensi buku film tingali kamunculan sareng kahengkeran berarti nah, keunggulan kiranganana tina hiji karya itu sadayana karya teh non saya seterusna teu urang upami meser bolu nya nu warna kayas apal kayas kayas stepping ya bahasa Sundana tah sanajan eta kataji menarik tapi camentang tu rasana ibaratnya orang bogoh ya si eta mah da geulis ulah ningali geulisna asa eta mah da kasep ulah ningali kasepna eusi dina sikapna sami resensi ge dina eusina ya terus nu kadua nyata mere gambar ka pamaca serta sawangan dina hiji karya artina naon gambaran kasih pembaca sareng sawangan pandangan ieu buku ieu teh alus ieu buku ieu teh kirang dina naonna gitu ta. Jadi aya bahan filter gitu nya kanggo saha nu bade maca atau nabi bade nonton kana film eta. Jadi urang mun bade ka bioskop jadi ngikutan deui ya filmna rame ta teu gitu nya. Terus salajengna naon ieu teh? Mere saha papanulis mangrupa kritikan. Lain kanu maca bae tapi kanu nulisna oge akan tapi ka scriptwriter lah upami dina film mah nulis naskah filmna tanapi biasa jaga ka sutradara segala rupi artina naon karya anjeunna teh nah aya dicontoheun hal-hal biasa di canak ku si penonton tanapi justru da aya pisah nya dilajang kana mikawana kana kasang tukang nya alasanana anu kama non kamar dina pedaran oge sami kasang tukang dina ieu ge sami dina resensi film Garuda di Dadaku tanapi Habibi Ainun nah kudu aya Habibi Ainun urang kantos kudu mikir nah hanya aya film eta latar belakangna naon biasa dicandang burak badanna oge tina tema oh ternyata perjuangan presiden mupakin nya terus nya terus teh nguji kualitas buku atau film sami ya tadi diuji kualitas nanti aja nyata karena manfaat sabra ya manfaat
mana opat anu kependak Bapak master kana literatur ya. Nu kahiji nyata pikeun sarana penimbangan, terus teh kedua sarana promosi, maka kreativitas sarana ekonomi. Nu paling utama di dieu ekonomi. Kurang diajar teh aya produkna, aya oge hasilna. Utamina dina ekonomi finansial. Pak maksudna kumaha diajar resensi urang teh ngamal resensi diabungkeun kana YouTube misalkan atau napi urang biasa damel ka hiji perusahaan lembaga sensor misalkan biasa jangan iya nilai ekonomi nah urang teh ini atas lajang identitas filmnya di dia teh berarti karena unsur resensi aya naon we dan judul terus resensi film sareng panutup resensi film. Nah, sareng penutup dina nyusun data film nya nyusun pisan aya sabaraha aja teh cing pangetankeun aya 14 dina 14 ieu identitas film mana nu rada ngartos Wanda sareng genre kadang-kadang patukeurnya genre mah jenis ada Wanda teh bentuk sajian film ieu kanggo saha nah kanggo orang kali nah kanggo remaja tapi kanggo dewasa nya aja terus teh lengkah-lengkah nya lengkah-lengkah nu kahiji tangtos no lalajo nya ada mulu ke orang kudu observasi dulu lah kalau jauh-jauh yang goreng gitu itu bolu digoreng ayah lalajo terus nyatetkeun guluyurna cerita galurnya atau adegan-adegan penting jadi hal-hal penting dicatat lajang oge nyatetkeun naon ya pamanggi atau sawangan pendapatnya pandangan nah film ieu teh payus atawa ditur gede manfaatna atau henteu gitunya nah itu payus atau henteu pantes atau nepi henteu terus lajang tulis oge judul resensina cara nuliskeun identitas film yang diresensi sapertos anu tadi nya sadayana dina unsur resensi susun rangkai resensina nu rek ditulis jenis film anu rek diresensina naon urang kada buku ulah pada nonton unggul lajang nuliskeun naon eta ieu mendarkeun ngeunaan carita dina film timiti galur jeung tokoh-tokohna nih medar oge ngeunaan kaunggulan jeung kahehan ieu nu paling penting unggul sareng kurang naon tina film tina hiji karya lajeng oge medar ngeunaan manfaat tamtu karya dina teh bakal aya manfaat nya terus ngajudulan resensi judul resensi biasa jakan dicanak tina judul film tapi teu sadayana kitu kunaon kumari kedah kairu kedah menarik resep ieu da judul lagi sapertos kitu ya lajeng kana sistematika resensi nya sistematika resensi aya naon we dan Judul resensi kudu bisa dijadikan membaca kata ji yang tadi teh akairut nya menarik terus nu kadua Anissa naon identitas buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah kaca, harga buku. nah eta mah kana bukunya film aya durasi anu tadi teh nya terus salajengna buka dia bisa medar ngeunaan pangarang bisa ngawanokeun buku atawa film nya teu ujug-ujug ana identitasna we biasa gitu nya ngawanokeun heula terus anu salajengna si resensi bisa dimiteun ku naon ya terus penimbangan ngeunaan kawancoyan unjulna kelebihannya serta kaheheran buku atau film terakhir nyata panutup penimbangan penuh maca nah eta buku teh pantes pikeun dibaca atau teu sebelum film mah pantes ditonton atau ya tah itu nya materi resensi Bapak dan naros kira-kira anu tadi ditena kenapa
mati kena materi resensinya saha bayang naras aya resensi teh Amel so kumaha resensi teh Resensi nyaeta ngajen atawa meuteun dina hiji karya sapertos buku, film, tontonan drama sareng musik. manfaatna kanggo siswa naon Manfaatna kanggo siswa nyaeta pikeun tiasa nganalisis ngeunaan kaunggulan sareng kahegeran dina film anu diresensi sareng tiasa ngasihan saran kana film diresensi. oh alhamdulillah laras bisa enak produk gitu nah bapak pada dibagi kelompok lajeng ayeuna urang nonton film hidup diharap bikin analisis struktur sarang esina nya kalabat ka kunjulan kahegeran oke siap ya kemudian pokoknya kelompoknya kelompok A Tia, Niken, Anissa, Fitria, sareng Muhammad Fawaz mangga carikna Ali nya jadi sakelompok. Kelompok B Siva, Ananda, Desi, Leli, Rindiani mangga desa Ali carikna. Terus kelompok C Kamelia, Nabila, Nadia, Febriani, Eli sareng Dadan nya mangga desa Riung. Sareng kelompok D Manarul, Dea, Intan, Sylvia, Wireni, sareng Anggita. Saderek Pawas desa Papayun desa LKPD na ye. Sabtu dibagi ke orang kelompok mana? Orang tontonnya videonya. Takdir menghidupkan orang tuaan salawatna. Ayo nama mangga hidup kasihan LKPD na terus teh paluru ngadang resensi tina cerita film anu parantos ditayangkeun. Mangga hidup pakai kumpul di pasien fisik bikin pelarian informasi dina internet nah handphone atau di bawah atas ya kemudian ngerjakan buku pakai biasa dijadwalkan acuan preferensi jenisnya tidak pikiran jelas yang tadi anu gua mau dibagikan maka kau tidak mungkin biasa dipresentasikan di payun biasa dipresentasikan secara biasa mungkin kalau misalkan Pak kelompok abdi mah aya ide sakeniknya kreatif misalkan pada dipresentasikan sakantenan ada karya nusanes misalkan dina bangun poster gitu nya bios tenan jadi sakantenan dirugikan atas maka apa yang orang vaksinannya sedayana kelompoknya baris sembilan badai yang presentasikan hasil analisis dengan film anu tadi. Luka hiji nyaeta aya identitas film anu ngawuh luka hiji dulu judulna nyaeta lalaki misterius. Lajo, ibu pemainnya sepisan dengan kanan masing-masing. Kalau kahegeran, ini pelakuna tetapi pemainnya seperti kurang seueur jadi langsung cari tanah pondok. Film romantis bahasana bahasa Sunda sareng Indonesia sareng tema tentang jodoh sareng takdir. Tika jeung Ewon patepang di teras budaya Cibiru. Di kejadian eta, Ewon ngadeukeutan Ika, nepi ka Ika mulai resep ka Ewon. Tapi Ewon lanjutan bae salami sabulan. Hidup sadaya mangga masing-masing kelompok seorang diwakilan kanggo ngapungkeun nya
pada mana anak-anak Padlet. Resensi film. PILEM. Itu sih kayak itu. Bahasa Sunda film. Ada mana sih misalnya kalau ya, selalu seorang absen. Selalu seorang absen, enggak. Selalu seorang absen. Tugasna nyata jawab patarosan ku cara ngacungkeun kertas. Yo, acungkeun ke luhur. Yo, acungkeun ke luhur. Nanten kesengen. Dia mangga kesan pasti. Tanggal refleksinya nyata minangka pamawar presentasi dengan cara dan data cerita film yang mau resensi. Resensi nyata ngajuin atau karya sahabat buku atau film atau drama atau SOG dan satu dari buku film. Tanggal presentasinya nyata ayat pembulan salah pemikiran. Kedua nana sama barang. Terus merek gambaran kapal masa sareng merek syarat kapal nulis. Kanggo manfaatna aya opat, kahiji pikeun sarana penimbangan, kadua pikeun sarana produksi buku atau film. Nomor 3 nyata program membantu kreativitas sareng keopat nyata nilai ekonomis. Kanggo rupa-rupana aya resensi informatif, dua resensi deskriptif sareng kanggo resensi kritis. Kanggo unsur-unsurna nyata ngawuh judul, nyusun data film anu ayat tertulis nulis disawi judul ngerti kaya bahasa anu patiluna nyata resensi film anu kaopat matematik resensi sareng anu terakhir nyata media kreatif kanggo sistematikana ada 5 kahiji judul resensi kadua identitas buku atau film anu katilu bukan matematik sareng kalima pansu begitu Bapak menawi resensi apa? Matur nuwun ti. Alhamdulillah bisa merefleksi sadar dia pokoknya tugas anak tadi saya bisa. Oke tenang orang atas dulu ke pungkasan tahunan hijrahnya. Alhamdulillah anak tak di bapaknya juga ada kalokatan di pungkas sore di rumah saat itu atau nuhun saat ada ke kurang saya. Ada rekor semangat ya sedikit. Saya agak Sabarantos kurang diajar. Ayo masuk doa sasarangan. Doa di kawitan.